Ya oke nu komen cenah kieu barudak ayeuna mah ni kurang pisannya karena bahasa Sunda tah kumaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampe sulujeng tepang dasar ngabdi Rifanda Rafia di channel YouTube Rifanda Rafia. Oke, dina dinten ayeuna abdi teh hoyong mengakui kesalahan abdi dina nyaris bahasa Sunda anu sebelum-sebelumnya di video sebelum-sebelumnya ternyata teh aya anu salah anu emang tidak disadari oleh banyak orang gitunya. Tapi satacan karena videona tong hilap di subscribe heula, sareng tong hilap di like pami resep kana video abdi, oge tong hilap di follow Instagram abdi di dieu supaya orang tiasa komunikasi deui lebih lanjut gitunya. Oke, nya linknya di deskripsi, di klik we langsung kana Instagram abdi. Tah kesalahan ieu teh memang naonnya pertama abi bade nyungkeun hapuntennya soalnya abi kirang terang bahwa eta teh lepat gitunya. Terang we gitu manawi teh eta teh telepat gitu, ternyata teh lepat atau seueur nu ngalereskeun tapi nembe terangna kamari gitu, ieu mah nembe diwatosan ku sepuh teh kamari gitu nya bahwa eta teh lepat. Tah naon sih anu lepat teh nya nyaeta anu lepat teh kata abi geuning abi sok nyebat abi gitu. Teh lepat guys, sabenerna mah sanes abi nu saya nama gitu nya nulis sama sanes nama kata nulisna teh abdi gitu nya. Abdi sanes abi. Ternyata teh salah gitu nya. abdi oge nya kirang terang gitu lah. Aisyah di dinten kan biasanya teh nyebat abi gitu, ternyata salah guys, kedah nama abdi gitu nya. Teras aya ge nu komen waksa kamari terus sabada dinten kamari kieu nya aya nu komen saurna teh kieu teh sanes abdi tapi sim kuring. Abdi teh kan abdi ge ngajenghoknya naon atuh da sim kuring mah kasar, eta ari emutan abdi mah nya manawi teh sim kuring teh kasar gitu nya. Ternyata pas kamari amang kabumipun guru kieu saurna teh kan anjeunna teh nonton gitu nya, nonton video abdi kieu pah tongku abdi cenah ku sim kuring. Nah cek abdi teh nya sim kuring ibu kan kasar nya, cenah da nu leresna mah cenah sim kuring, cenah eta teh panghalus-halusna. Oke lah abdi teh wih we nya tos di bumi guru teh wih. Tah ai pas di bumi sepuh oge sami nyarios kitu soalna mah nya leres abdi teh naroskeun nya ka sepuh gitu, bapak sabi teh ai naon teh sim kuring teh pang lemes-lemesna. Tah fakta teh jawabannya teh muhun cenah sim kuring teh pang lemes-lemesna. Tah jadi abdi teh nembe terang kitu nya, tah kana nembe terang eta teh sim kuring teh teu kasar, eta teh teu. Ternyata eta teh kata nu nunjukkeun kana diri sorangan, nu nunjukkeun kana diri urang sorangan anu pang lemes-lemesna teh nya sim kuring kitu nya. Terus kata abdi teh eta teh lepat, kedah nama abdi gitu nganggede sanes abi gitu nya, eta teh lepat guys. Jadi eta teh kesalahan-kesalahan yang memang sudah menjadi kebiasaan, jadi asana teh geus bener we padahal mah salah gitunya karena tos aya di masyarakat jadi asa tos bener we alasan mah kasarnya sim kuring teh padahal mah eta teh pang lemes-lemesna basa kangge nunjuk karena diri sendiri gitunya. Jadi saur sepuh teh kieu cenah pertamana sim kuring, terasna teh abdi, terasna teh kuring, nah kaituna teh urang cenah. Tah sim kuring teh memang aya di list pertama nu panglemesna gitu, nu kaduana abdi. Nah si abdi teh naha ai kuring kasar soalna sim kuring mah aya kata depanan sim cenah kitu, sim kuring cenah gitu guys. Jadi eta teh memang kesalahan abdi nyaliranya da abdi kirang terang gitu, hapunten pisan da abdi mah sanes ahli budaya, oge sanes ahli bahasa Sunda, oge sanes ahli seni Sunda. Janten hapunten kanu tos ngawartosan hatur nuhun pisan. Dai abdi mah nya aya abdi mah mun teu acan langsung pok naon teh ti sepuh atau napi ti guru mah can percaya we gitu. Mata kamari tos diwartosan nya percanten lah gitu eta teh eta carang abdi ge tos ninggal sababaraha kitunya dina internet, ternyata memang leres kitu ayana. Atuh nuhun pisan pokona mah hapunten pisan nya kangge kalepatan eta di video-video nu sebelumna, hapunten pisan mugi tiasa ngaratos kitu nya da abi mah sanes ahli budaya ngan abi mah orang Sunda we nu ngarumaoskeun hoyong ngajaga bahasa Sunda gitu. Aya oge nu komen cenah kieu barudak ayeuna mah ni kurang pisannya karena bahasa Sunda tah kumaha kitu Pak. Abi teh mata hoyong pisan anu namina gaduh narasumber anu leres-leres ngartos dina bahasa Sunda. Nah kitu nya mudah-mudahan engke kapayuna tiasa pendak sareng ahli-ahli bahasa Sunda kitu nya engke kapayuna tapi nanya ayeuna mah
kan ayeuna mah masih kene PSBB sareng lockdown janten abi oge rada susah gitu bade silaturahmi ka sepuh-sepuh teh gitu. Hatur nuhun pisan kana tos ngadukung abi, hatur nuhun pisan kana tos nyakseni, hatur nuhun pisan kangge sadayana lujeng boboran siam gitu nya. Kamari kan nya abi teu ngadamel video gitu sababaraha dinten lujeng boboran siam. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. I'm an icon, man, and my girl about a 10.